Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilu wa kasiru. Al-qalilu madunal kulataini wal kasiru kulatani. Paksarul qalilu yatanajasu biwuku'i najasati fihi wa ilam yataghayyara. Wal ma'ul kasiru la yatanajasu ila ida lata goyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Anu hartosna al ma'ul qalilu wa kasiru ari ngaran cai teh eta aya dua, cai saeutik jeung cai loba. Al qalilu madunal kulataini jeung ari ngaran cai saeutik teh cai kurang tina dua kulah. Sedangkan ngaran cai saeutik cai kurang ti dua kulah teh seperti cai saember dina ember atawa dina baskom eta cai saeutik sing hade ulah wudu teh ulah nepi ka kacaretan. Heug lamun kacaretan jadi mustamal teu bisa dipake makana sing hade. Komo lamun dianclumkeun mah eta teu sah kana wuduna. Ya tanajasu biwuku'i najasati pi jeung jadi mutanajis kusabab tumiba najis kana eta cai saeutik. Bila mana cai saeutik atawa dina bak anu ukuran setengah meter kari-kari murag bangke kadinya maka eta jadi najis caina. Sabab caina cai saeutik. Wa ilam yataghayyar sok sanajan teu berubah rupana, teu berubah caina, tetep eta cai saeutik mah jadi mutanajis. Wal kasiru jeung ari ngaran cai loba eta cai dua kulah. Cai dua kulah teh lamun ukuranana paling saalit sekitar ukuran sahasta leuwih. Lebarna, panjangna, jerona, jangkungna tah kudu kira-kira lamun ukuran meter mah setengah 62 sentian atau 65 sentian. 50 berarti sahasta leuwihna eta sekitar 12 sentian atawa sameter persegi. Lebar sameter, panjang sameter, jerona sameter. Tah eta cai dua kulah atawa leuwih loba deui, leuwih gede deui misalna 2 kali 2 eta leuwih gede deui. Eta disebut cai dua kulah, cai loba. Wa ilam wal kasiru la yatanajasu ila ida la taghayyar. Jeung ari ngaran cai loba henteu jadi mutanajis ila iza tagoyar angin di mana berubah. Sok sanajan cai loba cai dua kulah di mana berubah eta cai ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, warnana eta cai, rasana eta cai atawa ambeuna eta cai maka eta jadi najis. Kecuali berubahna teh ku jenisna. Misalna cai teh geus hujan kiruh eta mah sah, atanapi kulah teh aya lukutan eta mah sah. Tapi lamun seandaina eta berubah rasana, rupana, ambeuna seperti misalna cai kalimati tah, cai kotor tah eta mah najan gede teu bisa dipake. Jadi cai saeutik di mana tumiba najis atawa kanajisan maka teu sah dipake. Atawa kaceretan ku urut make jadi mustamal eta ge teu sah dipake susuci. Tetapi cai loba, cai dua kulah sok sanajan dianclumkeun panangan urang eta henteu jadi najis, henteu mutanajis sabab caina cai gede. Nu asal henteu berubah rasana, rupana jeung ambeuna wallahu alam bisawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.